Wisiri wangi tera pencar pajajaran, pencar pajajaran, maka waspada sudah sawah. Sampurasun baraya Ki Sunda. Nah kalarasan ayeuna teh simkuring bade ngala bangeng di dieu mah atau bahasa Indonesia nama genyer, sok aya oge nu nyebut gonok cenah nu kieu teh. Tah ieu teh raos dituang ieu teh dihijikeun sareng liwet, digodog ieu teh dikerecek raos. Pami disupan mah ieu teh sareng sambal cikur ieu teh rencangna teh raos pisan. Ditambih ku peda beureum atana pijapuh. Tah sapertos kieu daunna geura dicobian ku simkuring dituang batangna oge raos atahna ge amis. Raos kan elo bating mah da pahit. Ayo urang tingalikeun geura. Tah sapertos kieu ngaranna teh. Tuh. Nikmat ieu teh. Tuh menima rontok kieu palawargi sadayana. Duh, raoseun ieu teh dituangna teh panan. Aduh. Namung ieu teh pami anu kolot mah sok liat saurna teh. Tuh. Seueur geuning kalarasan. Aduh. Tah nu kieu ge buahna ieu teh kemang naon? Sanes buahna nya ieu teh. Tapi kemangeuna ieu teh, kemangna. Ieu teh raos dituang pami digodog amis ieu teh. Sareng pucukna ge pami dibandingkeun mah langkung raos keneh ieu amis ieu teh.
Tah palawargi sadayana ayeuna teh kekengan teh sakieu sesa ngagodog ieu teh. Saemer pinuh, saemer metung. Ayeuna mah urang wasuh heula ka wahangan. Tasna hilap deui palawargi. Jekrem kieu. Tah ayeuna mah ieu teh Bang Eng teh pan kalalotornya tina letak itu tah ayeuna mah urang diwasuh ieu teh. Pertos kieu ngawasuhna. Letakna bersih ieu teh kabuang. Getahna kabuang. Bisi aya hewan naon kita bisi aya sasatoan dina ieu nya teu kitueun pan makhluk hirup mah. Kamana we ngarayapna gitu. Ayeuna urang bersihan kieu supados sehat ieu teh di kieu teh kita di kieu kukuruyuk tah kitu sapertos kitu palawargi sadayana. Tuh. Sapertos anu kieu pan katingali pami diwasuh kieu mah. Beda di ieu ge seuseut tah. Ngangge talina ieu teh dahan cau anu tos garing. Naminana teh di dieu mah tali cau. Gitu. Di kieu engke teh dibeungkeut, ieu teh dibeungkeut. Simpen we di dieu ayeuna mah. Aduh, valid euy. Kieu geus pertos kieu. Palawargi. Kieu didaraikeun gitu sapertos kieu. Tuh. Pan katingali tuh anu kieu patut. Kieu tuh diwasuh kieu nalianan. Lebetkeun ka dieu. Alhamdulillah palawargi sadayana atos rengse ieu ngabersihan Bang Eng teh. Ayeuna mah kantun dicanak, dipunak, ditak-tak, dina tak-tak, dipunak, dicanak ka mana cingka saung. Balik. Waktunya makan. Rumah. Baik. Tah itu namina teh sikit teureub tapi sok disebut kaleuwih gitu. Itu teureub anu tos asap janten huruf di alas sikina. Nah, namun ieu surawung. Terus nah ieu teh Bang Eng anu tadi kengingala genyir itu tah. Nah, depi nu kieu asin. Nah, ieu teh talina jeung numpak kuda. Ieu teh dicocol teh kana samal cikur itu. Samalna di dieu nyumput tuh. Kami nu kieu leunca. Kami nu kieu janda herang. Ieu mah jahe beureum. Timbang dulu. Wah, atas. ieu teh sae kangge kasehatan mah saur sepuh mah teh ubar jahe beureum teh. Turup ieu teh leunca tuh. Kerecek leunca. Asin. Sama liwat jeung sama jengkol tuh ieu. Jengkol palawargi ngaraos ieu. Ieu tah hirup di kampung.